soluha biasa irul jasad, di mana eta teh bagus mudgoh tersebut atau bagus kabawa seluruh awakna. Tapi wa idza pasada biasa irul jasad, di mana hancur kolbu teh di mana hancur mudgoh eta atau kabeh awak kabawa hancur. Ala wahyal kolbu berarti ia adalah raja kolbu, pemimpin, di mana kerteg ngaji berangkat ngaji soluha jasad, kabeh awak kabawa ngaji atau sorga bakal kerteg aji pendi nyuitan rangda kabawa awak naraka bakal tuh. Kolbu ya adalah seorang raja, berarti tinggal pengolahan kolbu. Maka di dieu kudu aya jenius raja teh jalantaran membawahi rakyat. Lamun ieu raja nak teh atuh mawa kana kabagusan awak teh anggap rakyat atuh kabawa bagus. Lamun raja na jore atau rakyat kabawa jore ieu teh jalantaran ieu kolbu na jore, raja na jore, rakyat kabawa jore. Masya Allah, betapa harumna bangsa Indonesia baheula ketika dicekal ku proklamator agung Presiden Soekarno. Masya Allah, sengit kabeh pemimpin agung luar biasa Presiden Soekarno, sengit di seluruh negara atau urang ge rakyatna kabawa sengit. Sanajan Haji Pendi ieu kalekna boga sengit bae. Weh Indonesia kan negara mana lagi Indonesia Soekarno ya. Masya Allah. Ayo atuh prak barang dicekal ku Presiden Supendi. Ayo Gusti nu agung, Masya Allah, datang ke hutang gede luar biasa. Presiden Supendi ieu teh tegbe kabeh eta teh maling duit negara teh ku Haji Supendi teh diberjamaahkeun. Berjamaah. Ayo tengse kabeh ieu di negara antah barantah di ditu Haji Supendi. Atuh berarti hapeuk pimpinanna hapeuk. Ieu teh rakyat lagi bakal. Ji atuh ka kiai-kiai na nu ilu di pemerintahan eta hapeuk bakal. Nyawan teh hapeuk. Masya Allah hadena lain di negara urang. Masya Allah. Iya, di mana kolbu kekosongan, ketidaktahuan, maka iruh kudus segera bisa satu saat dalam kondisi darurat ruh datang untuk membereskan kolbu. Ruh datang untuk membereskan kolbu karena ia berbahaya. Jasad dia lamun kolbu ngacak, ruh bisa untuk menata kolbu kajang supaya jasad rapi. Di mana Presiden Supendi di dieu teh banyak kebodohan, ketidaktahuan, bakalna langkah-langkahna ieu membahayakan negara, membahayakan rakyat, maka sang ruh Kiai Pudoli boleh untuk datang untuk membenahi tatanan negara supaya ieu ulah bablas kacebur. Tuh mantakan di dieu teh inna ruh yas'a fi khalasil qalbi min signi sifatil basariyah. Sang ruh Nabi Allah Yusuf alaihissalam ieu mendatangi tekbe ka Raja Royan karena ieu berbahaya. Nah, sang raja
ketidaktahuan cara pengurusan perekonomian di dia Nabi Yusuf bisa, maka datanglah Nabi Yusuf tadinya jang naon, jang untuk membenahi supaya ulah bahaya negara Mesir pada saat itu. Dibutuhkan hal-hal situasi anu kertek be, masya Allah, kondisi kieu kudu kieu, kondisi kieu kudu kieu, ulah maksakeun Supendi, masya Allah. Tuh pohara luar biasa, Gusti nu agung ti dieu teh cak raja royan beuh atuh ieu mah lain bantrak-bantrak, berarti pohara jasa ieu teh. Maka ditingali langkah Nabi Allah Yusuf teh sopan santun tina bahasa na luar biasa. Pohara Nabi Allah Yusuf teh teu boga pikiran jang pribadina, kabeh kajang umat, kabeh kajang umat, loyalitas nu sangat luar biasa. Maka dicintai oleh sang raja, dicintai oleh sang rakyat. Masya Allah, Raja Royan bin Walid pada saat itu langsung mengucapkan syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa anna yusufa rasulullah. Tuh pohara luar biasa, mantakan kedermawanan seseorang ini sangat luar biasa. Innal lutfa wal karam min asari saadatil azaliyah. Lutfa seorang anu pembawaan lembut, selalu senyum, untuk porongos kos Haji Pendi, pembawaan santai, masya Allah. Wal karom, sangat dermawan, wal karom luar biasa, sangat memperhatikan. Kahook brek dibikin ka dia, brek dibikin ka itu terus be. Ia adalah min asari saadatil azaliyah, salah satu tanda-tanda kebahagiaan nu geus dicatat ku Allah di ilmu azali Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain 100% jelema anu dibere anugerah bawaan barahan bawaan, ieu pasti salametna hirup teh, pasti dikasorgakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ieu hese ta ieu anugerah barahan bawaan, masya Allah. Aya deui ieu teh musibah pelit bawaan, hese nya bawaan teh ajalina geus pelit, geus diomongan ge ih jojong bae, nutup mata hate. Ka berkat buruk ge, berkat buruk embung ngan dibikin ka batur. Guruna medit, Kiai ja itu si Tengcun agamana kafir, agamana Hindu. Terus tapi barahana teu kira-kira tampil nyana teh ya kana yatim pohara luar biasa, bahkan aya sarana agama terus be pohara luar biasa. Palau sodaro minal kafir yurja anna jalika yad'uhu ilal iman. Andai kata aya orang kafir bawaan nak barahana luar biasa, ieu di penghujungna osok memeluk Islam. Kadang kanyawan, kadang teu kanyawan, dina tetep bersyahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, masya Allah. Jadi engke yasiru akibatuhu alal falah. Tuh Kiai eta si jelema jawara nya nama beuh mabok nage geus lain make ieu deui nya nama, geus lain nyekel botol deui didabak. Kira-kira pohara nya nama geus make bak ngojay nya. Jelema lamun ka ieu mah teu meunang lamun teu ilungi nu babarengan.
Beuh, luar biasa jawara sieun sasahage ngan barahana pohara naujubillah cak urang mah. Barahana teu kira-kira. Tah. Ieu jawara teh ya tilok salat, tilok puasa, tukang mawaan jablay, tukang mabok luar biasa, tapi barahana masyaallah. Tatangga hayu bae ka jalan pakir hayu ka yatim pokokna mah pembangunan hayu pohara luar biasa kasinden hayu ieu mah asli barahan masya Allah law sodaro min ahlil inkar adahul istiad eta teh bisa ada ti taufikil khas ieu deleukeun ge jawara nu barahan teh ya ieu bakal dibere taufikul khos bakal dibere taufik masya Allah kuari mah eta jawara dadamping bae ngaji teu eureun-eureun malah ngayakeun pangajian malah mah kuari make samping becalan lagi geus teu boga atuh anak nambahan deui lajuna tuh mantakan singa ge perhatikeun ge ku urang ge deleukeun ge aya jelema bos rada meriai bos rada meriai teh ongkoh bos tapi bari nyak lantas beh laju nyana ngomong saya mah ibadah osok udang tahajud di beuting nyana puasa Senin Kemis cak tatanggana heueuh nya ari tahajudna mah rajin teh jelema bos taya teh Senin Kemis ngan pelit naujubillah ya Allah lamun aya ustad datang kadinya diomong-omongkeun bae ku nyana mantakan ge aing mah sareuk-sareuk naleu ustad sering jasa datang ka imah aing padahal mah hiji saurang doang ustad udah datang kadinya nyana ngomongna sering jasa ustad ka imah aing terlalu meriai deleukeun sakitu-kituna hirup teh bakal nanti aya peningkatan malah bisa merosot set mantakan masya Allah lutfa wal karom lembut bahasa karom eta teh dermawan masya Allah ieu nyieun anugerah dibere taufik hidayah ku Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan tuh orang dibere taufik hidayah ku Allah tuh masya Allah tuh geus urang mengumpulkan sesa uduk tah minggu kamari alhamdulillah cenah sisa uduk bae menang 68.700.000 sisa uduk alhamdulillah geus bae urang mudah-mudahan ku ayana kitu menang taufik hidayah